udah gitu dah. Bakal ngundang bencana Pak. Oh, aya paripasyahat nen. Kawin ahad ngajurus nen. Aya begitu aya. Para pemuda wayahna kawal model gitu teh tah. Gebrak-gebrak gimana? Bener teh, sebab eta salah sawiosna anu bakal ngundang bencana kalih jelem lembur di mana-mana geus loba perjinahan, hamil di luar nikah, maka tunggu ajab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Siap menjaga keamanan. Ya, alhamdulillah luar biasa. Eta apa? Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam santosna ningali mangrupa-rupa kajadian Kangjeng Rasul ngaraos capek ditawisan dua wadah anu eusina teh cai, nu hiji cai susu, nu hiji cai arak. Cek malaikat Jibril, ya Rasul, ya Muhammad, silakan engkau minum. Silakan engkau minum yang engkau sukai air itu. Maka Kangjeng Rasul nyanak cai susu. Mana cai susu? Di warung tayo nama resep cai susu. Tamatak montok kieu teh eta teh kali enak cocok susu. Tanu geus rumah tangga pegang keneh kurang susu. Pak Kangjeng Rasul nyanak cai susu. Saur malaikat Jibril kumaha? Ya Rasul, ya Muhammad. Sodakta. Bener anu ku anjeun dipilih cai susu. Berarti umat anjeun maka jadi fitrah, bakal jadi Islam. Coba lamun salira nyanakna cai arak, maka umat anjeun kabeh bareki mabok. Nauzubillahi min. Caca Kangjeng Nabi masih keneh nyanak cai susu, masih keneh loba anu mabok. Orang kota pantas mabok na utahna teh Kentucky McDonald. Tapi lamun orang kampung ayeuna mabok utahna teh genyer. Naudzubillahi min dzalik. Tuh, maka yakin pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Pengalaman Kangjeng Nabi Isra wa Mi'raj luar biasa, patut kita contoh dan tiru. Patut kita rayakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang kita dambakan, Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad